Dicium tuh? Nah bogoh kan kalau ngajak, itu ngajak sama orang utara. Oh, dicucu bogoheun di Mang Baing ek diterima mah. Oh, baheula teh boga HP nya Mang Baing teh. Baru apa nelpon? Bu kartu naon? Atau MC? MC. Atau MC mah pembawa acara atuh. Sama dengan teh bener kaparawan, tapi boga budak. Kaparawan tapi boga budaknya. Antau tegeulis tah. Keula. Ngaharip. Keula kawin kaparawan tapi boga budaknya. Sukandena. Atuh meureun rana teh awe. Pancasila. Heeh. Kami putra putri Indonesia. Oh, terus? Ketuhan Yang Maha Esa. Terus? Kepada bakti dan janji. Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Mang Baing. Kemana? Naik keula. Lain kemana? Naik keula, Bro. Orang ulin perpatannya. Heeh, naik keula. Ketemu. Lalu sarana naon itu? Terus sarana motor mah. Ngasih mana Mang Baing? Dia teh jemput. Naon? Abang we. Oh gitu. Oh di dia ya. Tuh hayang ngerokok teh. Ayo ngerokok malah. Wah, siapa tuh? Kalau orang parkirkan lah motornya. Itu Mang Baing keur posisi di mana itu? Mana? Iya posisi keur di mana? Lembur naon itu? Ya. Simpang 2 Perapatan. Kampung naon itu ngaranna teh? Desa Sakanten. Sok ngacamling wae. Mekarsari mereng kita. Desa Maracikadu itu. Oh, Desa Maracikadu. Ngomong senak aja lo. Mekarsari mereng. Mekarsari ya. Di mana? Make Mekarsari. Meureun di Bogor mah. Nya di Bogornya Mekarsari wae. Iya. Maracikadu. Oh, Mekarsarinya. Maracikadu teh. Nah, mobil ya tadi pegat tuh. Ulah kan. Mobil eta kuatan semen pantam. Oh, itu teh. Atau bagian kota makanya lamun ajengan polisi lalu lintas bagian ajengan. Oh, itu teh ya. Jangan udah di kota, ngan gajiannya di bulan. Ai megatan mobil keusik. Sok menang sabaraha. Kita meuli kopi. Eta teh ya. Erek ka Pasir Heuncai. Oh, nu kemari. Apal teh Pasir Heuncai? Pasir Heuncai. Pasir Heuncai mah deket Balenglang. Bujang Lanjang jeung Jawa bogohan. Dicium teh? Nah bogoh kan kalau ngajak, itu ngajak sama orang utara. Oh, gitu. Jadi kudu awewe lah nu ngajaknya. Oh, jadi bogoheun. Oh, jadi Mang Baing mah tareuti heula nya kawan. Tahan harga nya. Oh, tahan harga. Ari bisi teh bogoheun. Kang isin. Oh, jadi nu mun awewe we nya. Iya mah sama istri gitu. Kalau sama istri ente orangnya cicingnya. Aika Ais bogoh teh. Ada sama orang di itu. Orang mana? Orang Bali lah lagi nih. Orang Bali lah lagi. Kawin pajangan. Anak karunya di dia dagang restoran. Oh gitu. Oh pantas iya bangun. Karunya ditinggalkan koin abuna cara urang meninggal gitu. Ais teh randai. Rana. Tiraha. Oh berbangun Tiraha. Tuh dicucu ge randa. Kan meninggal. Kalau dicucu bogoheun di Mang Baing ek diterima mah. Nanti komeng ojek meureun. Iya. Mun dicucu bogoheun ke Mang Baing ek Bangun diterima. terkenal. Lain lawan dicucu bogoheun ke Mang Baing ek diterima mah. Era teh dulu. Atuh kitueun atuh. Kayak tuh jeung urang. Oh dulu ya. Oh pamali. Oh pamali. Inung orang ke sok gawe didinya Di mana? di inung ieu ucu. Sok mantuan dagang. Mama ucu. Usaha itu. Ais sama. Ais ya. Terus ngabubur mah ya. Kunaon teh Mang Baing teh ngabubur? Bungsuna yang alus. Boga teh Mang Baing. Kawin pajengan.
Mang Baing bogoh teu? Ada orang era karuput. Lamun bogohan nek diterima mah. Tulungan orang. Lain lamun bogohan nek diterima mah. Hah? Bogoh Ada ya. kajengan ada. Hmm? Kajengan ada. Bogoh ya. Saya kasih komeng ya. Di dinya di rawayan anu jalan ke Bantaka. Nurunkeun beusi cara sasaksi sada ieu. Milu nurunkeun nih. Oh, baheula teh boga HP nya Mang Baing teh. Baru apa nelpon. Ari ayeuna Teu eno. ku kartu naon? Kartu eta MC nya. Ku kartu naon? Kartu MC. MC. Heeh. Atau MC mah pembawa acara atuh. Oh, telepon itu kartu telepon MC. Ari Indosat teh jang saha eta? Indosat mah tuh koro sekolah guru. Oh, Indosat gitu. mah. Oh, Ada TV panyetel gini. Itu teh. Ada khusus yang lo jualan. Mana Telkomsel mah? SL. Telkomsel. Lamun ngarayu ka awewe nu hade kumaha tah? Ngobrol ya. Maksudnya ngarayuna kumaha tah? Oh, memete nanya. Kumaha tah? Oh, bade angkat ka mana mun dipasamon. Acana bade angkat ka bade amengan cenah gitu. Oh, gitu. Tak ieu memete biasa kita sareng urang amengan gitu. Berarti meureun kudu mekal duit nya. Amengan heula ada soal jajan mah da awan sakenta ka lalaki. Aya nu hayang kenalan jeung Mang Baing teh. Urang mana? Orang kota. Ari Mang Baing teh statusna teh kumaha duda. Oh, duda. Duda ya. Oh, duda teh lengoh. Lengo. Duda gitu. Duda ya. Gak punya istri gitu. Hah? Gak punya istri gitu. Sudah punya istri? Enggak. Oh, enggak punya istri. Oh, gitu. Pan duda teh lengoh meureunan. Duda. Kan pernah kawin. Mang Baing pernah kawin ke orang mana? Apalah zaman Cicadas. Orang Cicadas ya? Dari Cibinong nih. Oh, jauhnya tuh. Boga anak tuh tadi tuh. Boga. Sabariji? Tilu ya? asa cenah ada nyabak tuh orang manu di kukutnya kemana anak dua. Oh, timang Baing hiji ya? Itu gaduh tuh orang. Itu orang pegelaran. Oh, jadi Mang Baing teh itu teh. burak naik karase. Oh, berarti Mang Baing teh pas kawin teh kayak janda ya? Anak sabariji? Tuh, itu kedua orang kali. Kita kurang mah. Ayo nama ada kenangan teh kerumpan kaparawan tapi boga budak. Kaparawan tapi boga budaknya? Antau tegelis ta. Ngaharip. Geula kawin kaparawan tapi boga budaknya. Oh, sekandena. Atuh meureun rana teh awe meureun di mana ya parawan? Tak ngaharipna cara ka cucu. Cucu nu bieu pantasnya. Ajang kawin. Da parawan mah di mana-mana ge can boga anak atuh. Kawin mah kudu teh kanu gelis gede teh kanu gelis semua sajangan guru pantas. Orang pan pakir miskin men apa lagi. Ulah kitu perkara jodoh mah. Lamun Mang Baing dikersakeun beunghar. Erek meuli naon wae? Tuh meuli mobil. Mobil naon? Mun beunghar pisan mah meuli mobil mewah. Bus. Oh, bus ya. Bus elok. Agar negara we. Oh, gitu. Dengan mau mobilna gitu. Ada orang kena dagang gitu, noko gitu. Oh, gitu ya. Pantas jualannya pak buat mobil, per, ban gitu. Pamajikan naik sabariji lamun beunghar? Hiji we. Hiji ya, tapi nu geulis ya. Anu parawan anu bakal buka budak wae, bakal laki budakna. Oh. Gitu. Ai Mang Baing Payu. apal Pancasila teu? Kumaha Pancasila? Pancasila aya 5 gitu. Hiji naon? Pancasila. Kami putra-putri Indonesia. Oh, terus? Ketuhan Yang Maha Esa. Terus? Kepada bakti dan janji gitu ini kan. Oh, gitu. Serta sumpah prajurit.
Terus kemari Masa gitu ya? amun nyanyi Garuda Pancasila apa enggak? Waduh, udah bala. Ke SD sok. SDM udah guru cuma tahan udah bala. Nah, sok coba kainget kan itu. Garuda Pancasila. Terus Aku akan dukungmu. Sedia proklamasi, sedia berkorban untukmu. Benar. Nyacek guru boleh ya? terus kemarin ayat apa kan itu? Oh, Pancasila dasar. Pancasila dasar negara. Ah bener apal kene. Oh jadi di kota teh emang baiknya boga lalanihan deui nya. Si dahet. Nyebut Cina gitu. Ada karan mamamat kan sisi tiru, ternyata diganti ku baing. Aja kamil ge. Terus pas ke kota jadi beda deui nya ngaranna. Beda deui. Dahet nya. Dahet ngaran. Oh, terus aya deui teh ngaran selain lalanihan ti dahet aya deui teh. Selain timang baing gitu. Oh, si dahet cenah. Di jalan ge. Sa urang ge gua kieu paintalen ka urang. Pantas ada cerita dahet pantas bapak mana Sabtu udah. Ngopi halaman yang jik. Pantuk. Jik jajan lah jik. Ngopi. Iya entas rokok. Jik ngopi lah jik itu. Mau? Mau. Ngopi biar di mana? Ngopi mendidinya di Otai. Empok. Empok mah? Haji Empok, Pak. Awe Haji Oyek, supir. Nongkrong di dia nya iya jangan kelebak ya. Oh, sok ka dia. Kalau kena perebon ada gaduh apa? Emang baing nyekelan aci sabaraha? Ya santo. Ai sakola emang baing. Deui ka kelas sabaraha? Baheula teh sakola teh kelas 5 pikiran dengan pindah ke teh salah asup kelas 4. Oh, itu teh ya. Ada pengajaran mah luhur. Sarojeng SPMP. Ai eta make aya siswa Jepang kamari teh naon siswa Jepang teh? Gimana? Cek mang baing kamari. Oh, hari sekolahan Jepang melaluhur. Apaan tukangnya na mobil motor. Oh, itu teh ya. Geuning mawa mobil motor ke ngapung luhur kok tuh. Ada balap nih ayana tapi ge. Kata Jepang kare itu. Bos. Pak guru tuh. Guru mana ya? Suka di mana guru aneh. Guru mana ya? Menteri. Hah? Ai nama menteri guru mah ngontrol. Menteri guru. Saha itu teh? Baheula jadi guru. Sadara guru mu. Oh, itu teh ya. Mang baing nyanyi. Hah? Nyanyi dangdut bisa teh? Teu. Guru gaduh surat-surat. Surat-surat naon? Aksara meser teh Om Haji Oma Irama lagu naon we? Kebah 2. Kita cari tinggal maca, tapi bisa nyanyi gitu. Oh, jadi kudu aya surat-suratnya nyanyi teh. Mang baing sedang jajan. Naon itu jang mang baing. Jang suuk, asupan ka ditu. Jang mang baing. Urang hiji ieu lah. Naon tah jang mang baing. Kan teuy. Sok jang mang baing. Tah angsulana. Ieu anak mah asupan ka ditu. Cok jang mang baing. Moal kitu. Moal. Sakaro teh moal mak jang teh. Biasa jang ngemil. Anu na. Bari nungan mobil keusik teh pan. Ketap-ketap bari ngerokok. Eta jang ngopi. Dua kan sing rokok gaya. Amin. Cara apa mah kitu foto Amin. gaya gitu. Mang baing di kantor heula tuh nya. Ya. Jangan lupa subscribe dulu.